Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Rancage. Rampe. Alhamdulillah. Tepan deui sareng program Ngawarung Bandung anu ngagaduhan tema Sorati Kelas. Ramenya anu nontonnya siga nama aya 5.000 penonton di dieu teh. Seueur pisan Budi. Seueur pisan Ya pokona mah Allah. seueur. Emrah. Ieu teh timna anu di pengker layar gitunya di belakang layar aya di Eskul Broadcast. Wih, mantap. Mantap. Anu dibina ku Bapak Widi. Wih. Gacor Tapi- Pak Willy, gacor. Tapi ieu mah sigana evaluasi. Tak aya cinta acan ieu teh. Mun itu Asa garing. nah gitu Asa garing itu. Wiwi Kumaha pokoknya nya? ada di emutannya, di emutan we hungkul. Oh, gitu. Oh, aya Sanjo. Oh, Oh, Abi. alhamdulillah. Nah, disimpen deui. Simpen deh. Itu mah Abi Pak Bahar. Oh, teu kasih eta teh. Betul, kasih. Tah, Sobat Rancage dina episode ayeuna aya tamu anu paling spesial. Nyaeta wali kelas di kelas Salapan C. Halo. Biasa nepangkeun heula kalau Sobat Rancage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rancage. Sampurasun. Rampe. Tepangkeun wastapun Baharudin Supagigi ti wali kelas 8 C. Gimana kamera? Iya, dulu nanti Halo. Wali kelas Salapan C. Tapi sata acana Abi bade tataros nya kan judul nate Sorati Kelas. Berarti cerita-cerita di balik kelas 9 C teh aya naon we? Urang ningali heula iklan. Nah, urang lajengkeun deui. Pak Bahar kumaha damang? Alhamdulillah beginan nama. Alhamdulillah damang kedah semangat leres teh. Bismillah. Nah, ayeuna teh Pak Bahar teh dipercanten pangitannya ku Bapak Pupuhu kedah ngawali kelasan kelas 8 C atau 1 tahun rupi nama Pak Bahar? Badai 1 tahun. Bade 1 tahun, tapi dah bade lulusnya mah urang kalina teh. Amin, insya Allah menuju di ikhtiaran. Di ikhtiaran. Deg-degan Pak Bahar? Aduh, deg-degan bisa mungkin segala rupina pas karaos ayeuna teh. Tos deg-degsel gitu ya. Tah janten Pak Bahar kan Pak Bahar teh tos sabaraha lami jadi SMP aya 4 tahun, 3 tahun. Nembe tilu tapi tos tilu ngawali kelasan. Mohon laras tilu. Berarti ieu teh anak ketiga gitu ya Salapan C teh. Anak ketiga. Anak Laras. ketiga. Anak ketiga mungkin. Salapan C, Cena naon Pak Bahar? Aduh, cena teh naonnya nu kapungkur mah, Mhm. pas didiskusikan sareng barudak Mhm. kelas teh, cek teh kreatif. Jadi Kreatif. Kreatif. Bahasa Inggris. Mun laras bukinan. Mun ayeuna teh di Robi deui. Mhm. Jadi Chandra Kirana Chandra, sanes. Chandra Reka. Suara Jasmine kelepat mah eta. Abi hilang deui bukinan. Bener. Chandra Gas. Coba komen ya. Chandra Suara. Ya, pareum ieu Chandra Suara. Oh, Chandra Suara. Chandra Suara. Hartosna. Eta mah urang kali. Mohon kalarasan nu ieu mah henteu diskusi sareng wali kelas. Jadi mung tiba-tiba kabahar cenah di. Oh, gitu. Tadi sahur kurang kali. Mohon. Atau Pak Bahar, ada sahur Pak Bahar kurang kali. Ieu mah sahur urang kali. Sahur urang kali. Oh jantan gitu nya, jantan sahur kurang kali. Tadi kan kurang kali salah panca terus diwawancara oke Pak Bahar. Ditaruh salah panca nanon, eta mah cenah Pak Bahar. Abi mah nu kreatif teh. Anu kreatif mung di tengah-tengah dari teh di Robi jadi Chandra Suara. teh. Tapi canda suara sega nama nami anu saya lah insyaallah. Amin insyaallah. Nah, salah pance. Abi hoyong naros suara di kelas salah pance. Kumaha sih Pak Bahar karakteristik murang kali di kelas salah pance? Secara umum panggilnya dengan pami misal di Salapan C mah saleresna meureun tiasa sami sareng kelas-kelas anu sanes mung nu paling sering katinggal di Salapan C mah eta
karakter anu sifatna teh random. Random. Mohon. Jadi cena serandom gitu. Random pisan. Janten Kumaha sok cing, kumaha? aya tiba-tiba nyeret-nyeret Oh, vandalisme. mohon terus tiba-tiba aya nyandak hal anu tak kedah dicandak ka sakola teh. Misalnya naon? Disebut Teu naon di spill wae ada di dieu mah terbuka. pami ieu mah anu ngarusak paru-paru. Oh. Nah, anu eta. dilarang ku Dilarang, sakola. dilarang. Aya di kelas 8 ce. Aya fenomena eta teh kapendak tos di tindak lanjuti Tos di treatment lah. tos di treatment oge ku BK, ku wali kelas, saranku bapak pupu satu tos gitu. Terus oge naon atunya seueur namanya nu ka ieu mah permasalahan anak-anak itu Anu menonjol lah nya pabahannya. tapi tersalit oge katanya prestasina gitu. Aya nya. Aya alhamdulillahna di kelas 8 CT. Mohon. Sapertos kamari anu Lomba lomba antar kelas. Menang. Alhamdulillah. Kenging kejuaraan mah. Aya sababaraha hiji kejuaraan anu alhamdulillah kelas 8 C nyangking juara kahiji, juara kedua sareng juara ketiga. Anu hadiah nate seueur ya. Hadiahna seueur pisan hatur nuhun mungkin eta kaangge pisan hadiahna di kelas. Pak Bibi sana sabi. Pak Bibi hatur nuhun. Anu kacana teh sababaraha hiji. Nah, eta teh mitos ibadah ditempel di mana deui kitu si cermin ieu teh nya mitos seueur pisan alhamdulillah eta. Oke. Ya, pamin di persentasekeun mah 50-50 lah prestasina aja tapi Kasus nage aya gitu. ya aja. Hal atanapi momen naon anu misalna ku pabahar teh kan pabahar kapungkur mah pamit lepat teh ngawulangna ngawali kelasan kelas 7 nya. Kelas Jol ayeuna ngajeleng ka kelas 8 anu langsung ngajeleng gitu. Beda Wah. pisan karakteristikna sareng kelas 7. Nah. Aya momen anu paling berkesan teh anu siga nama seumur hidup ku pabahar moal dihilangkeun. Seueur. Naon ya? Salaras nama kan kelas 9 anu ayeuna teh kelas 8 anu ayeuna teh kapungkur pas kelas 7 aya sababaraha Kaulang deui nya. nu kaulang deui terus aya nu Di di wali kelasan salaras namanya di kelas 8 C teh. Momen-momen anu paling di emo teh nya salaras sama ngobrol sareng barudak karena kumaha nya pami misal ngobrol ke wali kelasan mah kadang sok formal ya. Tapi pami misal ngobrol di luar, di luar ke sekolah. Curhat. Momen-momen eta kadang leungiteun. Pami misal tos teu ngalap teu ngobrol-ngobrol di terus gitu. Terus lulus mah kitunya. Nah, eta bukan. Kamari ge kan pas latihan Tetep. teater, lomba, senam. Senam. Karena seueurna di luar jam sekolahnya, di luar jam Mohon. sekolah, terus di luar jam pembelajaran kadang di hari libur oke. Eta teh Aya latihan. mun aya latihan. Tah momen-momen seperti itu sama-sama nu sok kadang Emot emot wae gitu. Mun pami misal aya rekaman mah hayang ditinggal gitu si rekaman teh kanggo kenang-kenangan. sedih berarti ayeuna karaosna. Salah namanya bukit pami disebat sedih pisan karena Harus melepaskan ya gitu. Satu tahun lah ya. satu tahun teh kan sanes momen anu saalitnya Ya. momen panjang eta teh. Mohon. Momen panjang pisan. Dinamika nage seueur. Dinamika ge tos kumaha kitu nya. Terus oge kadang eta teh nanya mungkin pami sedih mah sedih pisan. Ya tetep kan ya hari guru mah kedah ngalepas oge. Da murang kali gaduh cita-cita. Kedah ngalajengkeun deui kanu cita-cita. Ya eta sih momen-momen sederhana nu kitu salah satu sering kaemutkeun gitu. Kaemutkeun. Emang abi oge kan kaleresan ngulangnya di kelas 8C bahasa Indonesia. Memang 8C teh saimbang pisan, anu pinter pisan aja, anu bager pisan ge aja gitu. Kamari berkelompok gitu. Benter sih terkenal lah. Memang aya circle tapi alhamdulillah tiasa melewati ya. Aya dinamika anu ya dinamika kehidupannya pasti aya dinamika. Aku mah pabahar misalnya kan kamari singkuring uping lahnya pas pabahar teu damang gitu nya ternyata murang kali ge aya masalah gitu. Soalnya tadi pas ditaroskeun teh anu wawancara murang kalinya eta gitu momen eta gitu yang tidak terlupakan Bu gitu kumaha tah. Mohon Bu eta
abi kaleresan eta teh 2 minggu 3 mingguan ka kayunya Kapengker, 3 mingguan ka Pengker Nuju ujian praktek pada nuju mun teater teh nya teater kaleresan abi teh di hari Minggu hari Sabtu atau nanti hari Minggu eta teh kan aya gladi sorangan di momen-momen eta teh memang tos karaos teh anak-anak terus oge barudak teh memang tos mulai jenuh pangintennya latihan kan tos digeder full kan ya full saminggu eta mah digeder barudak teh latihan memang tos mulai latihan teh tos mulai kondusif salah sama barudak susah di koordinirna terus kempol teh paling susah mungkin gitu terus pisan drama eta teh drama pisan komanya kan di barudak teh aya ieu mungkin aya PJ na masing-masing anu kanggo dan ngahubungi barudak tos mungkin tos magoy pisan wah eta mah mungkin tiap hari teh nya curhat teh kieu Pak ieu kumaha barudak teh susah Pak ieu teh da abi kan teu tiasa maksanya mungkin kumaha dit bade dijemput da abi ngangge sepeda teh sesahnya mungkin sehat apa bahas aku sepeda loh ngangge sepeda bade ngajemput hiji-hiji moal tiasa eta mah mungkin jinten ngantos we sadongkapna barudak dongkap jam sakitu hayu latihan terus memang tos jenuh barudak tah duka kumaha eta di malam Seninna aya kajantenan cenah salah sawios aktor pemeran utama di malam Senin malam Minggunya malam Senin kejadian nanti kan saacan sama teaterna leres pisan mun enjingna bade teater ai malemna aya kejadian enjing pas bade tampil tekengingeun ku bapak pupuhu memang pas momen eta teh bapak pupuhu bendu pisan bendu pisan janten pas salahnya kajantenan eta abi uningannya aduh da abi nu mugaran di telepon teh gitu nya Pak Baharna nuju teh damang ieu teh pas aduh budak Pak Bahar gitu kan enjing-enjingna teh barudak teh nararangis sakelas Pak Bahar eta teh laras abi mirang teh ti aya murangkali anu ngamese bapak ieu kumaha cenah gitu tadi disebutkan mungkin eta teh kejadian teh gara-gara naon gitu mung bapak ieu aya masalah naon cek abi teh nya kalasan abi teh eta nuju heug cacan diinfus eta teh nembe keluar ti klinik mungkin eta teh sampai keluar di klinik pun aya adik nu ngajaga di kosan terus bang cenah ieu HP disada wae aya naon cenah bisi penting misalnya speknya penting ya eta mungkin pas dicek ternyata aya pesannya Pak ieu kumaha tapi teu disebatkeun masalah aya naon mungkin eta janten aya abdi ge ngomong kieu ka barudak sok dijalani we heula sesuai prosedurna kumaha ikuti we alurna terang mungkin eta teh masalahna teh naon terang saheboh itu mung aya buina ngaWA ka abdi teh Bahar punten ieu gini ternyata pinten masalah aya abdi teh mun atuh buin ke abdi di ieu ka Murangkalina ternyata masalah teh sanes eta benten masalah gitu tenang salah-salah guru BK teh sanes nyaritakeun masalah eta sanes masalah sanes banyak masalah ya itulah dikasih C nya 9 C teh kreatif nanti ruginya mun random teh begitu dan nya abi ge nya tos atuh buin da masalahna abi terang ngomong eta tos atuh buin ka sawios ka abdi Murangkalina dipanggil di obrolan gitu nya terang masalah anu sadacan tampil teater mah gitu pas terang pas iraha apa Bahar eta abdi saat tos saminggu dirawat tapi tak acan ulinya tos mulai dilebet ke sekolah nembe jantan Sabtu teh abdi keluar di rumah sakit dah dirujuk ke rumah sakit jadi abdi teh heula ka Majalengka mungkin heula di Bandung teh di klinik teh heula ka kosan terus ka Majalengka pas dinten Sabtu tos tiasa uji rumah sakit Minggu sore abdi teh mangkat ka Bandung Seninna lebet lulus oge dipaksakeun udah aduh tos saminggon gitu nya lebat lah nyabian lebat gitu tadi teh salah sana nembe di wartosan aya masalah eta mungkin eta langsung iya naon deui gitu jadi aduh atas lah bener-bener plot twist pisannya kelas 8 cemak jantan pami aya masalah nu ageng teh aya Murangkalih Pak Bahar salah saurangna salah dua urangna gitu kan. Tapi eta
jantan kenangan pisan sih Pak Bahar. Aduh kenangan Dicaritaeun gitu. dicaritaeun pisan mungkin eta teh jantan kumaha kadang masalah-masalah eta teh jadi kenangan-kenangan anu teu tiasa dileungitkeun teh. Emut we, aduh abi emut ya kamu urang kali ieu pernah ngamasalah ieu pas abi ieu gitu. Jangan emut nepi ayeuna kayak gitu. Kadang urang kalina ku abi sok diajak ngobrol nya. Kunaon kamu teh Gitu. gitu. Kunaon kamu teh ternyata memang ya dari latar belakangnya juga ternyata mempengaruhi. Berarti keluarga juga mempengaruhi mungkin Mohon. Pak Bahar. Tapi sejauh ini mah sepuh-sepuh kelas 8 cek mah kooperatif. Alhamdulillahna Kerjasamana kita komunikasi. mohon alhamdulillahna sepuh murang kali salapan cek mah enten 3.000 teuing nya. Maksudna anu opa ieu kumaha wah henteu kitu tapi kooperatif lah tiasa diajak kerjasama nah terus tiasa mun komunikasina alhamdulillah saya oge bikin pami misal aya informasi pami misal abi kadang sok telatnya ngadugikeun informasi terangna ti murang kali nya alhamdulillah sepuh murang kalina henteu langsung kumaha gitu ku abdi dijelaskeun sapertos kieu sapertos kitu sapertos A B gitu alhamdulillah tiasa nampi tiasa kerjasama tiasa komunikasina. Berarti benten pisannya sareng kelas 7 anu ku Pak Bahar di balik kelas 7. Nu kelas 8 segana langkung dar-derdor gitu nya. Dar-derdor nama mungkin ayeuna ieu. Ayeuna akhir mun. Bapak tuh ke Pak Bahar teh, ayo syuting ternyata nuju aya murang kali. Nah, mun aya murang kali nu bade ngalengsekeun mun akademikna terus aya sepuh murang kali anu bade daftar ka SMA, ka ayeuna nuju rieu. Nuju pabelit mun. Nah, geuning sobat Rancage, ieu wali kelas 8C luar biasa perjuanganna prasaha kanggo Pak Bahar. Luar biasa soalna nya sadaya ge tos terang lah nya gitu 8C teh kumaha. Terus hal anu berkesan anu senengna ya tadi kan sedih nu senengna lah naon cing. Terharuna kitu Pak Bahar ieu aduh murang kali teh terharu pisan. Anu paling kieu nya mungkin. Kan ai kelas 7 mah masih katinggal keneh ke kelas 8. Kelas 8 masih katinggal keneh. Hal anu berkesan ayeuna di kelas 8 karaos pisan gitu nya mungkin. Ninggal cita-cita murang kali. Ninggal cita-cita barudak. Barudak teh kadang curhat Pak Adi, hoyong Adi, Pak Adi hoyong Adi. Kadang memang ya Abi sareng murang kali teh teu aya ikatan darah anu memang. Telah kita Wong Abi mah selaku wali kelas, tapi sebagai orang tua oge gitu. Ninggal nanti kumanya ketika murang kali pertama masuk sampai ayeuna katinggal gitu perjuangan murang kali bade mewujudkan cita-cita nanti mun naon cita-cita nanti katinggal itu prosesna terus kemauanna mun ambisius nanti katinggal ayeuna ambisiusna seueur oge ambisius seueur mungkin eta teh salerosna mah kadang naon nya kadang kok abdi kita katinggal gitu ya teh murang kali eta teh nuju ambis gitu. Tapi ketika kok abdi ditaros kunaon kamu teh asa galau dinten ayeuna teh asa sambel kok abdi teh pede bade ieu kadang abdi selaku kumaha wali kelasna mun wali kelasna teh udah alah kok abdi teh katinggal teu kaperhatoskeun geuning nu sapertos kieu gitu di kelas teh kadang eta teh hal anu paling berkesan ke abdinya karena ninggal pisan proses murang kali teh bade menggapai cita-cita gitu. Ayeuna kan berarti kan cita-cita murang kali mah sederhana. Hoyong katampi di SMK ieu gitu nya. Kan ketika mereka benar-benar bisa masuk, ketika mereka aduh bisa mungkin gitu. Asa berhasil gitu. Mun ayeuna ninggal perjuangan bade daftar oge Pak, ya abi kumaha Pak abi kumaha. Abi ngageter. Terus kena sobat Rancage. Wan ya. Itulah kita nu paling berkesan. Janten Pak Bahar ngaraos aya kontribusi lahnya ke murang kali, ngadorong semangatna anu sok enggal ku Bapak didukung ieu, ku Bapak didukung itu kitunya Pak Baharnya. Mun laras pisan mungkin karaosna ayeuna ningali murang kali dar-derdor abdi ge ngaraosna asa aya dina perjuangan murang kali ayeuna teh gitu. Asa ngiring capekna ngiring nyamutanana ngiring nyuportna nya mun asa aduh nya kumanya mungkin abi ge salaku wali kelas mung tiasa sakieu-kieuna gitu ngabantosan teh henteu tiasa langkung anu muhun
selaku wali kelas abi kita tiasa memastikan di masa depan teh kumaha gitu baru daktinya ayeuna teh, tapi ningali proses sapertos kieu nya abi percaya ka murang kali di Salapance nya mereka teh gaduh potensi salaresna. Mung memang urang selaku wali kelas selaku orang tua di sekolah memang kedah ngarojong gitu. Mungkin kita saudara. Oh ya. Saudara gitu. Mudah-mudahan atuh kelas 8 C Amin, sadayana amin, lanjeurnya langsung amin. saya deui. Pokoknya mah Amin. Pak Bahar matos Insyaallah. membersamai selama 1 tahun, 3 tahun sih ya sebenarnya, tapi 1 tahun sebagai wali kelas. Amin, Mudah-mudahan langkung sukses deui. Amin, amin, amin. Terakhir Pak Bahar. Pak Mi misalnya murang kali salapan channel nuju nonton di YouTube ieu nya SMPS aya bade anu didugikeun kanggo khususna salapan C. Pesan amanat terakhir sebagai wali kelas. Ka kameranya? Bade ka di mangga, bade ka di ditu mangga. Tisu. Tetep ada. Kangge murang kali Salapance, kangge barudak kelas Salapance. Sedih. Bapak mah tiasanya memastikan kesuksesan kalian nanti di masa depan. Tapi Bapak selalu yakin kalau di dalam diri kalian itu kalian punya potensi dan potensi masing-masing akan selalu berbeda. Pasti bentennya, pasti benten di setiap individunya. Bapak yakin potensi eta teh tiasa ku kalian teh dikembangkan, tiasa ku kalian dimaksimalkan di masa depan nanti. Bapak mah selalu menitip kalau misalkan nanti di jenjang yang selanjutnya, jadilah versi kalian yang terbaik, jadilah diri kalian yang terbaik, karena Bapak selalu yakin kalian itu akan selalu belajar setiap hari, akan selalu mendapatkan ilmu setiap hari. Jadi maksimalkan, manfaatkan, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang memang kalian bisa mencapai cita-citanya, bisa membanggakan kedua orang tua. Mohon maaf juga kalau misalkan selama kurang lebih 1 tahun Bapak membersamai kalian di kelas sebagai orang tua kalian di 9C kurang maksimal, dan terkadang jutek ke kalian, sok marah-marah ke kalian. Bapak mohon maaf karena Bapak tidak tahu lagi kumaha di carana Bapak mengekspresikan kasih sayang sebagai orang tua di sekolah. Bapak nitip kalian jaga selalu semangat belajar, semangat mencari ilmunya. Mungkin pertemuan terakhir teh sebelum kita UAS, Bapak ada di kelas ngobrol ke kalian, dan semoga di masa depan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi dengan versi kita yang sudah berbeda, sudah mendapatkan banyak ilmu dan banyak pembelajaran. Ya, mungkin itu mungkin. Sedih ya.